Cek ulah sarantil teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Painganda setengah 10 dan malam juga udang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kapaksa entau sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita ngaguligah dina manah ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumalik kana jajantung hati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak menculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari ditirik kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulanca linci luncat mulang udar tina tali gadang cindra tina subaya ngorek ngijing sila bukok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul mincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala guar munggara nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam laladasan nepungkeun janggu pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pamegat istri nular nyonto kangjeng Nabi. Tunduk waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati seja silih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galideur deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna hiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadede ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga ngeleuman deui ngalaki rapi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadra miwah hamdan dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejam motretkeun kerteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna bangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul itu ieu matak timpuh sakalebat ngaingetan lalakon mangsa katuka anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga leugi wuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun rompong tur mages penting diberi bahasa kitu katempo sararena. Para asatidah kori-koriah mubalik mubaligo ketua MUI tokoh agama para ustad anu hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun simkuring ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan namun ibu udur ke rumah sakit jawabanana hayang sehat lamun tukang dagang jawabanana hayang untung mun tukang tani jawabanana hayang hasil tah ari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon tapi si hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka geratanya kapun bapak anu name sambutan di atas nama kulawarga teruskeun Pak Ustad naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu geus jadi cahaya berarti ibu boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi nah ari urang boga ilmu tapi hirup poek wae da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi nah unggal penting hees wae kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi nah fakir miskin diantep wae
kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha jelema nu boga ilmu ge pasea wae. Ibu ge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jam motrot wae. Berarti lamun kitu mah ilmu teh can jadi oncor. Matak judul lagi boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge can tangtu bisa. Matak saha atuh jalma nu bakal menang ilmu lain saha tanya we awak sorangan jelema nu bakal menang ilmu eueuh deui ieu teh jelema nu alus wadahna. Naon eta wadah tina jalma hate. Matak nu kudu dialusan ku urang teh adalah hate. Keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur. Hirup bodo saban geureuh komo pinter moal teu ngaliek atuh. Nya paingan ilmu teu nyampurkeun ka si eta naha bodoh wae pi cacapekeun komo pinter moal teu omongkeun. Matak geus we antep cenah boloho sia. Betul mungkin aya jelema pinter nganyerikeun batur. Mun nya ge pinter lain ukur mikiran dunia, pinter mah urusan mikiran akhirat. Harta kunaon teu nyampurkeun kana awak urang tanya we wadahna hate. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding. Batur beunghar jadi batur beunghar moal teu nguyul. Batur maju dudukun. Goreng hate maka harta moal nyampurkeun ka jelema nu kotor hate. Naon sababna? Keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adibu. Muga kongkorong edeng-edeng. 40 gram ya teh salaki ladang ultah kumaha sia we. Uga gulang, ai judulna mah heueuh rek pangaosan awak ka dieu, tapi gulang gigibri juga nu setruk. Tapi ka digibri-gibri, hayu urang naon alieu. Berarti lamun kitu mah hampura hatena nu kotor. Matak nu kudu ku urang diomean teh adalah hate. Ibu saragam, ibu tiung saragam, baju saragam. Keur naon? Baju saragam tiung saragam nu penting mah lain bajuna lain tiungna nu kudu saragam mah tah eusi hatena. Keur naon tiung saragam baju saragam ari hate teh saragam. Ngartieun jeung beda umur. Tah ayeuna teh urang jeung urang teh pak keur teu saragam hate. Quran sarua, hadis sarua, Islam sarua, kiblat sarua. Bener sarua? Tuh. Nah, atuh bet pasea berarti aya nu teu saragam. Naon? Eusi hate. Mata kula nyalahkeun Allah lamun papaseaan teh. Da Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, salahkeun mah hatena sorangan masing-masing. Kunaon bet papaseaan? Ego dirina masing-masing. Mata ngalusan beungeut leuwih tengah daripada ngalusan hate. Ibu hayang geulis babari tinggal meuli we skincare. 2,5 juta saminggu bodas ngan dibuka tiung angeurna pondok menderengek. Plus karena berumah tangga skincare kabuli dengan samuh henteu akhirna teh Pak beungeut bodas awak begung tabese kata melaan geulis nu kitu sih eta. Padahal urusan jodoh pati bagja cilaka teh dititipkeun kana kageulisan deuk bulas geulis deuk geluang di glowingi ari jodohna kudu jeung udin mah jeung udin we malah matak menangkeun anak Jokowi. Bener. Jeung glowing teh cek bahasa Korea jeung Eropa da cek urang Sunda mah glowing hinyai. Ngalusan awak soal babari nu hese mah tah ngalusan hati. Bari awak ibu jeung awak kuring sarupa berharga kene teri jeung lauk. Lauk jeung teri pae hampura aya hargaan 25.000 sakilo. Ayeuna ibu jeung bapak lamun teh mah mau teudeun di pasar da moal aya nu meuli. Jelema nu boga pasar moal teu kabur panggeulana. Mata harga diri manusia lainna harta, lainna bana, lainna pangkat, lain jabatan. Harga diri manusia gumantung eusi hate nu sabenerna. Aduh. Well. Poho. Untung deui mata. Kok deuk dipake mah bedak pe, lipstik pe, sipat pe, blush on pe, ngan bareng atuh jeung Amis Budi. Karena naon wadak kanal bibir beureum ayeuna hasil pamatu. Batur moal ngahargaan wadakna, batur moal ngahargaan lipstikna, batur teh bakal ngaragangan teh karena akhlakna. Maka harga diri manusia hampura gumantung eusi hate. Kajeun tiung ngaguyupuk aya sok ngomongkeun batur mah. Well.
Dari Allah yang ceramah kenahin deh. Loba enggak ketiga. Kotak isi hati. Termasuk tina hati teh bisa ngarobah ibadah. Ibadah kan saeutik pahalana gede asal hatena bersih. Ibadah gede leungit nanaona hatena kotor. Taina pangaosan alus, hatena kudu alus. Bubar pengajian katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hate kotor, beh. Bubar pengajian ge nu hajat diomongkeun. Asa kitunya hajat teh. Kunaon aya si eta? Lalu ustad diomongkeun eta teh ustadana nu TikTok. Bejana can kawin. Halo anjir. Juga menghirang pelotok aqua. Namun sababna kakotoran hati. Bapak sholat alus, bareng jeung hati nu alus, maka bubar sholat bakal katempo omongan jeung ucapan anu alus. Bapak sholat alus, hati kotor, bubar sholat geus ngaciri sombongna. Di mana? Sholat keceramahnya, yai. Di mana letak hati nu sebenarnya? Maca Quran alus, bareng jeung hati nu alus, maka bakal lahir akhlak nu alus. Maca Quran alus, hati kotor, lah ampura. Bakal aya nu terjadi geus maca Quran hati kotor, asa aing tang Quran. Tapi kabatur teh dianggapin arah kawin kana tara maca Quran. Padahal sing sadar hirup nu kudu dibaca Quran teh dua, hiji ayat Allah anu tersurat, dua ayat Allah anu tersirat. Boa-boa batur teu maca Quran tapi maca alam, boa-boa maca alam tapi teu maca Quran, saimbang duana. Ya, bener. Ari ayat Allah anu tersurat Al-Qur'an, Al-Hadis, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balago, ngaran kitab gitu. Eta mah ayat tersurat, ayat tersirat, anjing, hayam, hileud, kupu-kupu, engang, laleur. Tetep pelajaran hirup keur ibu geus sok laleur Bandungan, henteu dinu kotor, napalkeun anu kotor. Laleur. Panu sakapeung mah ngaran jelema aya sifat tigah laleur. Untuk dino kotor, tina kotor teh bija-bija kada tuh. Laleur. Ada urang ngomongkeun laleur. Panggur hirup kudu jiga nyiruan, enteuk dina kembang anu alus, disebut saripati nu alus, nalahirkeun madu. Jalma kudu seperti madu, kareueut jeung amis, amis budina, amis omonganana, boro-boro kolot budak leutik resepeun. Tak kunaon batur ingkah ti imah urang mau nganjang deui, da patrawali bibir. Payah. Keheula tidak. Si eta suri bunga meureunnya atau batak sumber adalah hati. Maka jelema nu bersih hati bakal cicing dina angka kosong, ai kosong teh teu boga naon-naon. Pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek oge didaekeun. Jelema daek lain hayang disebut ahli daek. Eta mah sebenarnya keur didaekeun. Jelema pinter lain hayang disebut pinter, keur dipinterkeun. Jelema alus lain hayang disebut alus, keur dialuskeun. Mata urang mah tong ngaku kana sagala-gala. Ibadah tong diaku ku urang, maca Quran tong diaku ku urang, pinter tong diaku ku urang. Nah, sagala rupa ge ti Allah, pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus oge di saha urang. Dan gerhana jadi hargaan batur teh lantaran Allah nutupan aibna. Da ibu ge dihargaan ku batur teh lantaran Allah nutupan aib ibu. Coba lamun ku Allah dibongkar aya urang bakal silih hargaan. Beh. Saha ieu teh? Anu baheula laju calung pasarung-sarung jeung lalaki teh saha? Bapak oge meureun sarua anu baheula luncat tina janela imah ranar di peletok ku hancip teh saha? Nya lamun ku Allah dibongkar mah era parada. Mata hirup entong sombong ku disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin. Disebut pejabat kurang ya. Nah, maka jeung kudu sombong. Pira kadang sesebutan manusia. Hareupeun Allah mah cantang tuh. Ustad nana gerhana, wah hareupeun Allah mah ustad. Watak teu bangga saeutik-eutik acan disebut ustad kiai jeung dah hoream. Nah, maka jeung hoream sambil guring ngarti apa kana gawena, lain butuh ku gelarna. Aya jelema butuh ku gelarna Pak Ustad, teu disebut ustad geuneuk beungeutna baeun. Ustad Lihat ibadah haji, yang disebut haji, ketangga poho, mang haji, haji mayung,
Berarti hayang disebut haji. Nalika batur teu nyebut baeud butuh kudunya teuing hirup akhirat nu dibuktikan. Nya naon atuh tugas ajengan ustad kiai ulama tah bawa kana hadis warasatul anbiya pewaris para nabi. Bakal era urang disebut ustad teh Pak dibawa kana tugasna. Nah make jeung era warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Lamun teh mah dia aya baru sampean hampura urang teu percaya ladang tahajud nu pugu mah asam urat jeung kaling sieun. Bener. Jadi posisi orang geus meujeul disebut ustad acan, disebut kiai acan, disebut ulama acan. Nah eta mah karek sesebutan mana gawe. Teuing. Ayo hayang kopi. Cai buat loba-loba teuing geuning kabeh ngarebek atuh beuteung urang. 14 kacida ya nu nyuguhan. Nya cikuring karek disebut nah maka jeung kudu lagi. Nabi ngawariskeun bageun, mana bukti bageun? Nabi Muhammad teh bumina teh 5 ka genep sakajelengeun ari masjid dibangun ku Nabi, kurban 60 onta, yatim kajamin, miskin kajamin. Nabi. Ari urang? Andai kata urang buka duit 1 M deuk milihieun masjid deuk milihieun imah. Halus. Pangaosan ti bareto teh neurak-neurak. Atuh tanya anak gerhana, eta kitu bebongok maneh. Lamun kuring buka duit 1 M masjid butut imah butut deuk milih nyieun mana? Ya sarua imah. Nah make jeung milih nyieun imah bongan. Zaman Nabi jelema dihargaan ku amalna, Nabi beramal sahabat miluan. Poe ayeuna mah kanu amal da eueuh nurutan. Da ayeuna mah jelema teh hayang nurutan kana duniana. Bener teu Pak? Sabejat-bejatna kalakuan jelema beunghar tetep bakal dihargaan. Tapi saalus-alusna rakyat miskin tetap direret ku juru panon. Jelema beunghar goreng kalakuan, anggap rakyat teh kabudakna teh Raden. Coba kanu sangsara cucu sia. Lantaran urang ayeuna ngahargaan jelema posisina karena harta lain karena amal. Wewe. Harta mah lain segala-gala. Disebut beunghar kudu miskin. Mentak nu beunghar kudu akur jeung nu miskin teh keur naon beunghar aya loba nu miskin teu katulungan. Keur naon bro di juru bro dipantau ngalajar di tengah imah lubak-libuk ku dahareun keur naon loba dahareun lamun loba tatangan teu ngadahar. Coba. Setuju? Setuju. Asa dipangwakilankeun teu nyindiran saha sebenarnya. Heueuh atuh keur naon loba dahareun lubak-libuk bro jero bro dipantau ngalajar di tengah imah sedengkeun di saat loba tatangan nu kalaparan keur nahan. Ya Pak. Maka cikuringnya naon harti mah beunghar. Jelema beunghar dititipan ku harta. Setiap Allah nitipan pasti Allah jeung nitahna. Kok ku kami harta dibikeun ngan wayahna pangjaminkeun sangsara, pangjaminkeun si miskin. Lamun teu kitu kami bakal nanya di mana harta dipake naon? Bingung ngajawabna. Amanat Allah. Coba lamun dibagikeun ka si miskin, ka si yatim. Di mana harta dipake naon? Cek si yatim abdi Gusti saksina hartana dipake ngamanfaat ke diri abdi. Cek si miskin abdi Gusti saksina hartana dibikeun ka jisim abdi. Heheotan we ditanya bab harta teh Pak. Senang urang senang batu. Lain we ku harta teh. Justru nu panggede jasana mah nu miskin, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tar eureun. Nya mutak di dieu lamun aya jelema beunghar mung akur jeung miskin punten kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna haregosan mangga ngadamel kuburan sorangan bisi mana teu apa pasaran di tukangeun masjid gubuk di sorangan tah boeh warna bodas muntel sorangan bisi nu nganterkeun ka kuburan engke jam 8 acok-acokan di sorangan lain kala ayo ibu mah seringnya mau udah ngerti nanti ya bocah sering ngerti ya gitu ngerti ya kita kalau ngobrol atak baru ngegayang tahu anggar panungaran hirup urang tong goreng jeung batur sabab hirup mah butuh ku ya bener ya disebut pejabat ku rakyat lagi teuing jadi pejabat ol-ol
hirup politik begitu Pak. Jika ngadorong mobil mogok, kurang mogok mah bapak ibu tantesan abdinya. Nah, ada guys maju dadah, ngegelok sih Bang. Ayo, kampanye juga ho. Ini 11 abdi insyaallah pret. Saya pejabat tugas sendirian patul itu. Nah, ada orang maling ngomongkan sasaha, ngomongkan si eta, si eta mah saha. Jadi lamun aya pejabat tugas sieun ka aing berarti sia begitu teh. Nah, ada kuring mau nyumput dina undang-undang ITE saha rek ngalaporkeun moal bisa datang ngomongkeun ngaran jelema, ngomong lagi si eta, si eta mah saha. Ya, jadinya eta letak kecerdasan jelema. Ayo nu rumah sa, ka aing berarti bebungok maning. Kudu riweuh. Ibu-ibu 11 abdi. Juk nyalon kades, nyalon bupati, gubernur gitu, nyalon presiden. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Heeh, matangna geus jarang gitu lah nya cenah poena kursi turun atuh ka rakyat, perhatikeun beuteung rakyat, perhatikeun imah rakyat, perhatikeun miskinna rakyat. Lain ukur hayang pangkat jeung jabatan aya ka rakyat mah pohokeun. Hari wangkor si Baswedan urang teh. Hirup ukur disebut rakyat eueuh mah jadi pemimpin juga itu ner mimpin cucungu. Keukeuh Pak urang teh butuh ku batur. Ustad ge sarua teu kudu legek-legek teuing kuring bisa ceramah di dieu lantaran aya jamaah. Eueuh jamaah narek ngomong jeung tembok. Matak hakikat hirup lain batur kudu ngahargaan kuring, tapi kuring sing bisa ngahargaan batur. Dan nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Anapun urusan perbedaan hal wajar. Ustad ge barareda nu di udeng nu di gamis nu sorban sapanjang ngomongkeun Islam keun bae. Nu di kopiah nu di sarung ngomongna Islam bae. Oh jika kuring jika ojek online sapanjang ngomong Islam baik nama jeung kudu menempo sarada urusan baju mah kumaha selera we kumaha kabeulina ya bener Pak atuh bapak resep di sarung di kopiah teruskeun entong nurutan jika kuring kieu moal karasikoan ai bapak di sarung di udang bapak di sarung di kopiah di sorban langsung pan jelema teh wilujeng sumping al mukarrom daralamang assalamualaikum coba ka kuring karek turun tina mobil daeun wassalamualaikum well kitu cindari ibu lain assalamualaikum gentos well si eta nah moal karasikoan setiap jalma milih sesuatu pasti jeung rasikoan. Ini mah untuk penampilan dia mah ya gitu loh. Jadi gelompang itu oh backing dia jadi orang bingung diuk di mana sih kurang. Coba lamun di udang di sorban lantung tekabe jamaah wilujeng sumping al mukarrom sedio sok ngaraku tapi kan baik dah ya masa kadar cangkang. Panjak ilmu kolot ya kuring-kuringan di jero kurung piit si beok lebih halus daripada kurung beok sina piit. Awak belang lebih halus daripada belang hate. Belang awakna tapi hatena lemes halus. Awak halus hate belang. Kerahawa. Bener. Rambut gondrong bukan pembohong halus weh. Daripada di kopiah make jas make dasi aya aspal dilegleg. Garong gede untuk bapak itu. Abah ada berapa ngawakilan ibu jeung bapak da ibu geus sasangkon ngomong sebenarnya ngan teu wani. Ari abdi wani suat kada disilipkeun ka si eta. Teu ngomong jelema si eta. Aduh ampun ya Allah. Perbedaan wajar. Tina pakaian wajar. Mama hayang nu ceramah teh hayang anu ngaguar ilmu kolot baheula. Atuh ulemna ti Sumedang Abuya Muhyiddin. Pan ajeuna mah ceramah teh ngaguar tentang sejarah kapungkur pan. Malah anu ceuk nu ngewa mah naon ngadongeng ceuk nu ngewa eta.
Ah mama hayang anu bari sosolawatan Kiai Haji Salimul Api. Ah atuh mama hayang nu ahli sejarah Gus Muwafi. Ah mama hayang nu jiga jeger make topi tuluy make jaket kulit Epi Effendi eta teh ustad lain benar hayang. Ah mama hayang nu jiga ojek online tak urang eta. Ah mama hayang anu ngomean hate dina ceramah Agim. Matak ceramah jeung Agim ulah riweuh kudu jempet. Nah sorana lentong teu bisa tarik ieu. Saudara-saudara yang budiman, orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang tidak berzikir tidak akan tenang. Dan orang kurang berzikir dijamin hidupnya kurang tenang. Bikin pengajak sini ya Syed. Alhamdulillah ya AA bisa hadir di tempat ini dalam rangka pengajian tabligh akbar menghadirkan AA anak-anak. Terima kasih sama Bapak Ustadz, Bapak ya nuhun kopinya ya. Terima kasih kopinya lain dah tadi. AA menghimbau ke bapak-bapak jangan sampai kita benci terhadap orang lain, karena di kita pun ada sesuatu yang bisa orang lain membenci dari kita ya. Mohon maaf ya AA ceramahnya sebentar mau pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan ya sama adek AA. Mana gerhana? Oke A siap lah. Anjir nu hajat teh mahal mayarna. Dua mau balik dihijikeun di hiji awak. Ripuh. Ah, mama hayang nu keras. Ngarah bentes, ngarah cekas. Habib Bahar jeung Habib Rizik eta. Ah, mama hayang nu bari nyanyi Roma Irama. Tabeuh ka ditu. Nah, cing teh mah hayang Roma Irama ceramahna teh geunah bari ngalagu. Da pemain sinetron jeung artis dangdut. Mama sok ceramah, oh pek mah, kumaha pamilih mah. Mama ingat kana pipaeheun, nah ingat teh si Oma, nyebutna si Oma. Dianggap teh RT urang. Cinta naon laguna sebujur bangke. Cinta kumaha ibu cing hayang ngadenge, dibeletuk geus teh nyanyi. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Bapak Roma Irama Kiai, jadi lagunya itu kudu aya gunah ditungtung. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkang tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilang putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kalau selama berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Tadi abdi di Majalaya lagu ieu nu hajat 200. Panganten 200. Panganten lalaki 200. Ngomongkeun Majalaya. Nah ari ibu baperan kudu hayang disawer ngomongkeun Majalaya. Bab kaalusan mah kudu beja-beja. Ngan lamun teh dieu eueuh isuk abdi ceramah di Bogor dibejakeun.
Kalau selama ini iri perhiaskan emas intan permata bermati cahaya. Non, mak. Semparak milik deket rezeki anggan balai jauh cocoki. Saya doa teh khusus kamu merek. Dan hajat sampai mau tengah doa. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata. Jangan air rumah tangga teh kudu nemungkeun kakompakan. Jadi lamun salaki kahareup wayahna jeung pamajikan ngarah katempo kompakna. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terbujurlah cuk bapak-bapak nu tukang keur ngaromugan abdi geus terus sangka cuk eta ngacara cek nana gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun Pak nya paberihan bapak mereh teu atuh muji-muji. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta. Didi ya bapak teh kaya teh Mang Abdi, oh Mang sehat pokoknya Abdi mah nomor duit langsung dah kudur. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak bisa tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Mak damai syukur kucing sehat ya. Ibu aja. Oh. Ibu aja gaduh wargi seberiji. Nah, urang mah nanya dia. Bantu mungkin ibu hajat nyencet sorana. Pasti kaluhur aya lanceuk, anak aya adiknya. Sok rumah sak dulur-dulurna. Ayo ngarang-ngarang jeung dulu teh kudu kompak. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja. Nah, tukang Asep, tong tukang sono. Ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih. Ini harus berpindah terkubur. Cicing terakhir dalam perut bumi. Ada asli ya lewat. Bawa lah. Nih alur gini aing. Ayo tapi barang wis bebenangan teh. Lain salah jamaah, nah teu ngolok. Jamaah ayeuna teh kudu diolok.
Tadi Allah mah cacak-cacak di Allah menang sakieu aduh ulah dia mah da istiqomah teu ka Allah. Roma irama padawan aku nyanyi heukeun we teu kudu digeunggeureukeun. Ngan lamun anu ngawangkung jeung cacing urang teu harti. Makoli Indonesia teu ngarti atuh. Lain ranah urang sok kumaha akang. Dek ngawangkung jeung cucu nu ge jug. Sebab urang teu ngarti makanya makoli. Ngawangkung jeung semut jeung cacing jeung segala we. Makoli. Eta mah moal kuma maranehanan. Ya. Mama hayang nu make budaya tah Abah Asep Sunana. Nah iba berumah tangga cek Abah Asep dina wayang kumaha. Mapak baya kenalara dehin pinasti panggih. Takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri. Ayat dina kekawasaan pangeran. Ya pangeran. Kabar di can tunu dalam urusan juga amin. Bisa kan wala doin. Mapak baya bayu kena lara balangsak. Jadi rumah tangga kena mau dipapat dibungaheun tah geus rumah tangga mah ieu korbanan. Apaan baheula ibu nu dianggap rumah tangga teh dibungaheun, pisenangeun, bener? Kadepru kana berumah tangga bungsi. Abdi mah apal, saha korbanna? Jika nu nya ka panganten mah nyai sing sakinah, sing mawadah, sing warahmah. Bari namanya lagi panon cari nul berarti pasnya. Ai kabatur nita sakinah mawadah ari manehna burger wae. Berarti sakinah teh hese. Mama. Lol deui, Pak. Nu jiga wayang nerangkeun akhirat disebut rahwana pejah. Rahwana teh dasa muka, pejah teh maot, kunaon maot. Maling Dewi Sinta sanggeus anu boga Sri Rama kitu ceuk pawayangna. Atuh kasihkeun salakina mata bisi aya di dieu lalaki nu sok beger jeung pamajikan batur tah eta teh dasa muka. Ibu bari ngarep ke belah dieu, Pak. Datang ke akhirat kumaha ceuk padalangan disebut ceurik rahwana. Ieu teh ngomongkeun akhirat ceurik rahwana. Lamun teu ngarti mah wayahna ukur unggul-unggul. Teuleum geus sok kana bahasa Sunda. Ya di mana ieu kula poek taya nu moncoran hujan taya pi payungan leur taya pi iteukeun panas taya api iuh nya ka mana atuh anaknya ka mana pamajikannya ka mana atuh hartanya ka mana atuh bana kalungguhan nu bawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keung kaulah keung ayo pantai ka dieu keneh baru ditungguan ayo kegiatan diuk di ditu ayo mah Ambon sorangan hirup Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek tobat abdi rek insaf geuning kieu balu karna jadi jelema anu dosa jeung doraka keung dihareup eueuh nu nungtun di tukang eueuh nu ngadorong tiris eueuh pisimut duh Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi rek insaf abdi rek tobat abdi rek daek ngajalankeun ibadah syariat agama Islam Gusti rahwana hayang balik dari kadunya tidak kadar hayang sholat Pak nah ayo urang nu di dunya nepi ka armung sholat well ketae ngapal ke budak bolon itu Allah gara-gara pulang yuk kena bobok lain wel-welan kena bobok ceurik rahwana wah ya nyata aya nama posisi urang mah silih hargaan mun ti ditu takbir ti ditu takbir ti ditu takbir ti ditu takbir mah nya takbir pararang
lamun perang andai kata perang ya ustad itu jeung ustad ieu perang hampura nu korban Islamna moal Kristen moal Hindu moal Buddha sok hirup mah silih hargaan sakapeung dina awak bapa aya Persis sakapeung na awak bapa aya NU sakapeung na awak bapa ge aya Muhammadiyah arek dibongkar Muhammadiyah Muhammad artina nabi dia artina pengikut apa urang pengikut Nabi Muhammad berarti secara langsung sanajan teu boga kartu anggota urang teu geus kaasup Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad urang oge Nahdlatul Ulama pengikut para ulama heueuh da urang mah teu bisa walakaya nuturkeun nabi jauh teuing Pak eta we nu dituturkeun teh ulama jadi ulama nuduhkeun urang nuturkeun pan urang teh nuturkeun ulama disebut Nahdlatul Ulama Persis Persis teh persatuan Islam di mana aya umat Islam mau bersatu kabeh hayang bersatu matakna awak bapa teh aya NU na aya Persisna aya nu Muhammadiyahna nama ge jeung kudu gurkeun aduh bener ya ceramah ahli bapak-bapak wajah menutan dari mana itu kotak nges tanpa hirih tampian pagirang-girang pancuran sabab kolot baheula mah jujur nerangkeun metode agama ku budaya termasuk sawer panganten termasuk pangantenan ibu hayang salamet dunia akhirat babade aku lama dah ngadong atuh jiga nu heueuh atuh ya Allah paparin abdi ka saya nya atuh teh asli Pak abdi mah nanya ya Allah paparin abdi ka saya bener teh da kadang da Allah nu akhirat Allah nu nyieun kahadean tadinya mah ibu nu nyieun kahadean aya di akhirat hayang hade aya di dunya nyieun pi omongan atuh diceprot mun ceuk ibu ya Allah paparin abdi ka saya karek beres keur wiridan kurunyung tatangga mau kena dibuka cik itu teh assalamualaikum cik ibu teh waalaikumsalam aya naon euceuk rendah bahasa aya naon euceuk budak sakola can kabeuli saragam luhurna 300 handapna 200 rek ngeclok inget ibu teh ya Allah papani abdi ka saya oh iya cukang lantaran nyieun kahadean teh dan bro dibikeun yeuh bawa 300 pakekeun ka budak aya gantian dina eueuhkeun bae da urang majeng dulur mal matak sangsara ku sodako sakitu eta di akhirat menang kahadean lantaran di dunya nyieun kahadean da kajeun wewelan merek kieu mah eueuh doa nepi ka dinya ya Allah paparin abdi ka saya trok jeung hoak we waalaikumsalam ngaganggu keur wiridan gek di aya naon teu budak kunaon butuh saragam can boga sarua lain dek ngeclok ku zaman ayeuna jelema palebah ngeclok surah seri palebah bayar jemedar jemedud hoream kira-kira cek urang moal mere tong nganyerikeun aya nu kitu loba ayeuna mah kieu we tatangga teh kamari teh keur ngariung obatan mekeun kakak jeung KTP tak kurang hiji sok ke emak dianterkeun ka ditu Bang Emok ayo ongkoh di dunia minta kahadean tapi nah ngusrukeun batu berarti wadul gede minta kahadean teh geuning eta teu dijawab da Allah mah teu boleh ngajawab akhirat mah Allah memboga moal burung dibikeun kahadean ka manusia ngan tinggal urangna bisa teu nyiptakeun kahadean di dunia hari ngomong hayang hade jeung tatangga goreng wae dikepret atuh ku tatangga lagi nya aya nu kitu bapak pisan untung orang cerdas. Bapak ya Allah papari abdi kasean turun di masjid leos ka warung biasa urang geus salat subuh teh geuning nya leos ka warung meuli udud jeung kopi direret aya budak tatangga cimeplek we dieu ceuk hate rasa urang asup kana rasa itu meureun kitu budak teh hayang jajan jang ka mana mama tos teu aya ka mana bapak teu aya hirup jeung saha jeung aki jeung nini usaha naon aki nini kitu we Pak pame aya nu nikah nu nitah ngepel deudeuh teuing ceuk urang hoyong jajan sok nyana sakola di mana tah keur ongkosna eta jawaban hayang kahadean kumaha tangga doa geuning eueuh gawe ukur dina biwir benernya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin amin bubar salat ge silih omongkeun tadi mah urang salat jeung utek-utek pi omongan wae sih tadi ongko Rabbana atina fid dunya hasanah jadi nu kitu mah beo ge bisa kali-kali ibu ngareneun jeung beo Rabbana atina beo ge bisa
naon ngabedakeun gawe. Neng rumah tangga hayang naon kene? Hayang naon rumah tangga? Gerasa pikir, mun ibu hayang salamet dunya akhirat, bapak hayang kahadean, ta eta gawena. Enak neng hayang sakinah mawaddah warahmah, naon gawena? Tugur rerenengan kitu, aduh. Rerenengan kieu paling 2 poe, 3 poe, isuk 5 lapai. Cik salakeun teh, hayang bobo we duaan, jeung guguling ge bisa. Kahareudang-heudang sare duaan ribu. Nah, apun abdi mah can ngalaman sare jeung awewe. Jeung guguling wae sok dijejak aya mah teu kuat hareudang jeung ah. Guguling komo jeung awewe ka ditu aing ah. Ari can ngalaman. Poin jiga bapak pamajikan mung sare ge baut 7 peuting muningan ka urang mah jeung kudu baut bae we. Pak, dek ulun di luar. Oh siapa? Urang di dia. Kenah, Pak? Tiis di simut. Bapak mah lamun diingkahan ku pamajikan baut 7 peuting. Kunaon mah jeung baut? Pira kadar pamajikan ditu ya, mah cicing carape baut 7 poe. Cek urang mana mah jeung kudu baut kalau bari soe. Mama cicing carape bae da urang dicape beres atuh dah. Tapi kan can ngalaman teu nyaho. Nya teuing lamun engke mah atuh apa kumaha engke. Yang engke mah engke deui we ngomongna teu da ieu teh apa. Jadi neng rumah tangga hayang naon sebenarnya. Jawabanana tadi anu tipun guru hayang mawadah, hayang warahmah, hayang sakinah. Mun Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Ternyata nu tadi baru-baru neng ieu ge tah. Nulis karolot kieu sakinah mawadah teh teuing aya teuing eueuh. Komo neng karek anyaran. Da aya nama neng tadi disebut teh mawadah keur ngora kieu bobo. Nah, nempo geulisna. Mata teu panganten tadinya nyewa tukang hios, dialus-alus sapoeun beri mahal. Kudu Ramadan dan kudu sorangan we. Teu kudu tukang hios segala. Kudu panon samu. Kajian sesalaman kuat hese. Halis kerok ganti ku patlot. Akhirnya beres panganten lalu nyit dua anak. Lebih kari dulu tadi dandana. Cari tanah neng hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Ayeuna mah wajar unang reneng tempo ku ibu. Tah tempo ieu geus embung ngareneng gitu. Nah, tos karaos rutin namanya. Ayeuna mah tinggal ku ibu aduh ngareneng manasan urang. Seberapa tahun Yosua? 22 ada di siapa? Meuje 23 jeung 22 meuje pas cocok. Abdi 40. Anak mah jeung yang serikeun teh. Itu 23 ya 22 meuje abdi 40. Jadi lamun neangan ti pamajikan teh ulah neangan nu 20. Kudu nu 3 5 rada meuje 40 jeung 35 cocok. Lamun menangkeun nu 18 boboloneun. Mangkana abdi 40 menangkeun nu 18 lain bangga di dunya ngan hampura engke katungtungnakeun mah riweuh. 40 itu 20, abdi naik 80 itu 40. Aduh 80 lempang geus. Coba pemajikan 20 naik ke 40. Kaula mah teh mau teu hoa, borok tuturkan. Mata kade ya bapak-bapak nu menangkeun budak ngora, hati-hati geus umur 80, bakal loba nu ditinggalkeun. Jeung nu umur 40 tahun kieu lain mikiran geulis, mikiran imah pageuh, baju teudar sebeuh, gedong boga, sawah lega, mobil aya, hayang nyugemakeun kana jadi pamajikan, ngan hampung. Cita-cita eta teh pudar ku bebengok pamajikan. Nah, mobil boga, sawah lega, harta aya. Kuring 80, naik 80, maot weh. Coba si eta pemajikan naik umur 40, beger deui. Waduh. Mobil menang urang, nu nyetir si itu. Imah menang urang, nu ngacedog si itu. Maru pangusahakeun maru kata teu sararudi. Ya. Mata
kudu nu cocok 2 cocok. Lamun 40 jeung 20 teh cocok. Kumaha Ibu? Sok usulan. Hayang dibaledogu miknya sok. Da kadenge kurang. Kumaha lamun jeung 60? Bikeun ka RT. Lain tawarkeun ka urang. Nu 60 bararingung digegepan ngaron batu. Disimutan hayang romantis ngaron ngebekok sih. Teu cocok 40 jeung 60 teu cocok. Anggar cocok nama jeung 35 tilu cocok Pak. Tane mah pas 23 22 cocok. Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah itu lain. Kudu boga rumus. Naon rumusna geulis? Geulis naon geulis? Ibu kita baheula mah bentangna di dieu. Kuning ayeuna mana bentang? Ada bentang ngomong geus hese. Lempang geus pabujun. Dan mate baheula mah bentang aku mah mana ya? Baheula mah diparebutkeun. Coba ayeuna. Pudar nu ngaran kagak mata rumah tangga ulah karena geulis marelatif boga budak hiji gomelis dua cumentil dulu pakusut opat awut-awutan lima geus eueuh pika bitaeun budak deuk awak kabekahan nomor kasur nomor hiji bea aku sorangan da eta sareng ada jangkak pan ulah diganggu pamajikan manalakop kana tabang da kaseredkeun sigeun ku salaki gede teuing awak teh punung irit ke kantor desa senam 2 tahun senam dalain mewotan kalah kebeuki beber awakna teh. Nah, Bandung nganusok senam, goyobot, comro, misro, ngalawan liliwetan, ongko, tempo salaki beuki leutik, mikiran hutang urut goyobot. Matak lalaki mah boga ijab, tarima abdi nikah, kaputi tegas bapak, nuwastana neng titik-titik. Jadi tarima di dinya lain narimakeun geulisna wungkul kagoreng patutan pamajikan ge wajib ditarimakeun, ta eta tugas lalaki teh. Narimakeun kana kagorenganana. Ulah bebeja ka tetangga, ulah bebeja ka baraya. Nah, rumah tangga urang nu ngarasa urang, betul moal ngarasakeun moal. Ya Bu. Walaupun curhat ka Mama Dede, sarua. Mama dan iya dong, curhat dong. Iya mah. Mah, naon hukum nanya. Salaki nu teu merena apa? Oh, cicing we di imah nganggur. Ieu teh pertanyaan mukakeun aib. Kok mau ngeureun mah? Saruge emangnya burutnya tuh usaha. Karacau, mending bebeja ke RT dipanggilkeun BPJS bawa ke rumah sakit dioperasi. Untung Mamah Dedeh pinter teu ngajawab Mamah Dedeh mah. Kalau dicarekan, Anda itu bukan bertanya, tapi membuka aib suami Anda. Itu Mamah Dedeh cerdas. Lamun nanyakeun ka urang mau dibongkar. Salaki saha eta teh Ibu? Nu abdi. Betah keneh, henteu piceun. Dengan ka urang jawaban poksangan piceun. Mata abdi mah lamun kades curhat ka abdi pepuh cenah jadi kades teh eureun simpel saena Ibu capek hirup dinya teh geura balik ka akhirat yuk mata kieu potong loba ngeluh nya bener naon kayaknya kudu loba ngeluh ka riweuh-riweuh lain karena gelis mah relatif bu kideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok abuhun tuan seuri lucu. Coba nih biarpun tuh seri keeng aki-aki ngadar sukro drok mata resik dong ngadenge keur ngora geus kolot mengadar sukro ngadu neng bal di jero kadang-kadang mah huntu katelep sukro kaluar naon gelis sugan ku harta bana lain loba jelema baleunghar bacupit rumah tangana aya kena kursi miskin ya Pak. Arawet we semiskin Allah indah. Coba nu baleunghar parbut harta jadi burger. Jadi lain harta. Naon atuh paketna hayang sakinah mawaddah warahmah lamun lain harta lain lamun bana. Tah toong nu tadi ceuk ilmu budaya mun teuting sok ngeueuk seureus beurang sok nabeul lengser. Ieu teh pelajaran. Ngeueuk seureus nu kudu aya di luhurna rawanten, duogan, sasawen, jeung segala rupana kudu diuk dina sama. Lalaki dikatuhu pemajikan dikenca naon samaksud satujuan matak samak entong terpal matak kolot bala pinter gara-gara dariuk dina samaksud
satujuan. Tar rumah tangga sakinah mawaddah teh lamun geus samaksud satujuan. Sama. Geuning aya duegan, duegan. Tuh lamun aya cau disebut sasikat jeung saturuy. Lamun aya pare sagegeus, aya duegan, samangar, ari hijina 5.000. Nah, ieu mah kana hayang kalapa, hijina teh sasirah. Berarti rumah tangga teh kudu sasirah, sapamikiran, sapamadegan, repok jodoh. Artina repok jodoh teh rep jeung pok. Ai rep teh jempe, ai pok teh ngomong, salaki ngomong, neng nu jempe. Hiji waktu ibu nu ngomong, salaki nu jempe. Jadi repok teh didengekeun kana omongan. Ai pada kenyataan mah pamajikan ngomong, salaki nu towelang, langsung dikadek. Gelas dipupuskeun, termos dibabetkeun, isuk-isuk mah kopi. Kumaha cek ibu, apaan ku bebongok sia. Aduh. Maka kudu juga kalapa sasirah jeung cocotan ku gula beureum, kareueut amis. Nah, rumah tangga geus amis mah boroso teh budak incu teh ladang tina amisna rumah tangga. Mata katingal aramis budi. Ladang tina amis kan bapak nyolokna. Maka lamun hasil banget, beureun pabaeut-baeut menyeuna. Terus mau ngartiun lain karena harta tah hati penting na ngayek seureut teh maknana teh eta ya tah artinya samaksud satujuan kudu juga duegan sapamikiran sapamadegan kudu sasajen teh saajen salaki deuk diajen ku saha lamun lain ku pamajikan deuk diajen ku saha lamun lain ku salaki ngarep salaki urang diajen batur hampura ngimpi moal aya bisa ngaragangan salaki ibu diwati ibu betul hargaan lain ngedongeng ngomongkeun salaki sare cepret foto seserian kuat juga ngajungkal aya ambulan seri mah tuh kudu keketuaan segala atuh. Atuh ya seri bener-bener. Dewa. So, ibu pelajaran hirup sasajen teh silih ajena. Para wanten dijieun tina kembang, kembang sesengitan, saharur nyengitan salaki pamajikan, saharur nyengitan pamajikan salaki. Geus pelajaran hirup hungkul, mata ulah urang ulah wakang ngewa lamun teu ngarti naon di jerona. Geuning beurang sok aya mamalengser. Bagja temen, mulia temen, anak nah, aya nu koprok tinu poe. Gua yang mengiring nonton asal nguringkat ya nun wilujeng rawuh di anti-anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satu nun satu kali dina kursi gading kencana eta dari misalnya oke jadi tukar dia teh kudu 3,5 juta mentak diukan lebih kasubuh lebar duit nah disewa tamu teh diukan lebar lengkeung jeruk kawi asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cebi simpen di nu jembar tadi mah burang deui teu kahareup nu mere deui ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meureuti Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhi nyobadanan kawajiban tapi nak kudu
sabanding ti lahir nepi ka batin oh nya ti lahir nepi ka batin amin awur beas nadi awur beas nadi budak di poek. Naon diawurkeun beas, kadua bonbon, amarung lain papatah kolot baheula tah mapagahan. Naon diawurkeun beas, tah cek tugas lalaki. Tugas lalaki teh ngawur, artina ngawur ka pamajikan, ngawur lahir ku dunia, ngawur batin ku agama, disimbolkeun ku kolot baheula ngawurkeun beas, wuhur awur, simbol keur lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Magra masak tak pasakeunana, magra nyangu tah beasna, magra dangdan tah alatna, mah di parfum ye parfumna, magra balanya tah acisna, magra kulem ye kamar jeung imahna, jongjon teu Bu. Maka jongjon eta bawa kana bahasa agama disebut sakinah. Jadi sakinahna ibu mah lamun eta kabeh kacumpunan ku salaki. Imah pageuh baju weuteul dar seubeuh, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Tinggal ibu-ibu bari ngaret ka bapak lepok. Hari sare hayang jong sengit di madian ku sabun ganu. Bari ngan asa hayas jeung domba Garut. Lain salah ibu, salah lalaki, da lalaki mah tugasna ngawur. Ceuk bahasa agama ngawur teh mere nafaqah lahir, mere nafaqah batin. Ceuk neangan dalil nu mana sok Bapak. Ngan ieu mah dibungkusnya ku budaya. Hakikat mah agama di jero mah mata kula bakal ngewa ge dibongkar begini. Oh. Alek oh. Ya, gitu teh lalaki. Jadi pemajikan di teh geulis, wedak diberes sareng-sareng kamu. Kalau kadita kalau kajikan nu melakna atuh teh cari bulan. Hayang geulis mah dangdan. Hayang nurut contohan, hayang jongjon rasiko. Ya Bu. Nu kadua perhatikeun batin, naon batin agama. Tah cara wudu, cara sholat, cara zakat, cara umroh, cara haji, lain bagian ustad. Ujang kudu sanggup. Kieu ye wudu nu bener teh. Kieu ye sholat nu bener teh. Mun anyar keneh da ieu mah kagok atuh. Cobaan ke bapak subuh kieu ye wudu nu bener teh. Kieu sholat nu bener teh. Da ieu sok soleh teuing lah. Matak mun anyar keneh. Mun ngagugahkeun salaki neng sun kening keur anyaran ieu mentong kagok. Urang yakin dah engke subuh bakal gitu. Nya direncananya. Nyaho urang ieu. Apal langsung nurak bab nu kieu. Ceuk salakina teh aya naon? Gerana tepan. Oh makasih. Cobanya nulis kolot dia. Sok sun kening kayak salaki. Kumusuk salaki gitu si aya pangabutuh. Geus kacau nulis kolot. Sun kening. Adan ujang kegigireun pamajikan. Deuk naon make jeung adan? Contohan adan nu balik. Ulah iku batur contohan di imam teh Allahu Akbar pemajikan nanya adannya hayu urang tepan siap tah kieu wudu bener tah kieu takbir bener tah kieu rukun bener tah ieu syarat sah jeung rukun salat teh can pernah nya ibu dipepetahan gitu ku salakinya nyaho urang oge diperhatikeun teh ukur beuteung we jeung beuteung aya ibadah teh diperhatikeun nah ieu di akhirat teh moal bisa bareng atuh aya salaki ibadah ibu teh majem pe perhatikeun agamana ge tugas ujang kan tos ibu dipangadankeun ku salaki
tong ngomong di dia pi omongan. Kamari mah ceramah di Banten sini Pak pernah mengadankeun ke pamajikan abdi iraha basa pamajikan maot. Rajin naik adan nungguan pae sih ngawur. Sok adan, beres adan ngadoa bareng, wiridan bareng, nikmat lahir, nikmat batin, lahir ya kudunya, batin ya ku agama, lalaki kita tugasnya. Mere lahir ya kudunya, nak batin ya ku agama. Bener. Kedua tugas lalaki, hampura latak dog, tong gede amak artinya bijaksana. Mah pangnanyukeun kopi, malum keur lulungu leus ka dapur, uyah warna bodas, gula warna bodas. Kerebek kana uyah kocekeun jeung si kopi, Bapak ieu kopi teh suruput karasa pangset, bijaksana Bapak teh tong janji ngamuk atuh. Geroan mah ka dieu, aya naon Bapak? Asa heubeulnya inget baheula keur di Taman Langit urang keur bobogohan. Terus pernah geuningan gelas nginum segelas berdua, Bapak mah asa hayang kitu ayeuna teh. Karawak ku pamajikan diinum si kopina karasaeun pangset ngagabrug hari teh keneh geuning pangset kumaha tuh cek salaki sumuhun teu pasea bijaksana coba andai kata ibu nyeun cai kopi pangset naon nu bakal kajadian sok jawab go diburakeun belah dieu diseblokeun pali dieu bongbrang pali dinya pasea orang adat salah ibu bersalurhat iya anu bijaksana mah lain kitu nu tadi ka dieu urang ngaleueut babarengan geuning pangset sumuhun pangset nyamal lada teuing bijaksana lain jeung tiga gantawan nya aing teh ngaperak mun ngawalkeun ibu kabeh teh kana bahamna nepi ka tara narimakeun teh cokot ku bapak teh cai termos banyur. Oke pamajikan nanya, nah di banyur hayang ngonceng. Teu pasean teu. Lamun lalaki latak dog teu gede amak artinya bijak. Hayangnya bukan salah gede gitu ya. Bukan tawang teh. Lebok usia. Jeung tiis, jeung pangset cai kopi teh. Ai mana mikir teu? Punung ibu isuk dititah ku salaki, mah pangdamelkeun di Cikopi asa pedas boga tanaga kusia kamari geus teu kapake jadi lamun pamajikan teu ngagugu dititah ku salaki lain kahayangna bongan salaki teu narima kana kagagalanna aduh ibu-ibu asa menang orang balik yeuh buat gairah kieu nya latak daug teu meunang gede amat ayeuna tugas ibu ida nadorta ilaiha saratka tugas ibu mah direret masket di tembok sono imut lucu ngagelenyo semia ada harus budi hade basa ibu mulai nepo ceramah nepo bibir urang ucap petangna cenah ida nadorta ilaiha saratka direret masket di tembok sono imut lucu ngagelenyo semia ada harus budi hade basa artinya ibu duit disalaki pakai dangdan ge keur teu percaya duit disalaki pakai dangdan ge keur bata percaya gerak ayo ngodu di lipstik di wardak angyan kuat bararesi bari rapi hayang nempo urang di mana daster merengkel tukangna atau kancing 15 siki juga partai cobloseun tiung dibuka kucer eta buuk kuat kusut-kusut teuing tibatan gairah eta lalaki cicing di imah gairah kena cicing di jalan rok nage parondok nu di jalan anu teh geuning om check in begitu enggak moal abdi ustad anu aya dina TikTok Allah cenah nana gerhana atuh cenah di selfie om mung cenah era monya di urang di selfie jeung nu rokon udah abdi keukeus cenah hoyong kela cenah urang nang baligo aya pak ayeuna pan keur usum kampanye aya baligo nu leungit tah kade ku abdi teh kakara selfie aduh, idza nadorta ilaiha sarata deret masket itu bosono imut lucu ngagalnya somea dari alus budi hade basa kasalak batin ibu oge sarua lain ukur ngagelisan lahir tapi kudu ngagelisan batin urusan batin urusan salaki berarti salaki balik ti panyabaan rasakeun kacape kalungse karibu katunduk datang salaki ti panyabaan sambut na lawang pantor geuning bapak sumping pangkuh ieu teuing kieu wae nya mah
Gek calik dina bang baru cokot cai anu tiis keun bae tong make gula bikin ka salaki pupun tenan. Punten bapak cai teh aya gula suruput ku salaki kali katempo amisna ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina. Beres kitu cekelan leungeunna suntangan bawa ka cai bapak ibak heula bagikan raja lamun ibu hayang disebut ratu. Ari ibu hayang diratukan aya salaki nyebut Firaun. Terus kabaleg gitu teh. Indit kacai dekul mani geus mani tapan ku ibu bapak ieu sarungna ieu kokona ieu kopiahna kebutkeun sajadahna bapak mangan netepan dekul salat salat beres salat kulibet ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki hapunten bapak naca pelung seri putun geuning bapak melaan jisim abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa ngabahagiakeun jangan caroge abdi hapunten sepuh ieu teh ceramah teh jero teuing ditempuan teh da eueuh nu kitu tak komo belah dinya nu aya ge salaki datang teh langsung kieu we menang duit teu gitu we nya nu ditukang bares kikituan bawa ka dapur bapak urang neda sasarangan ngapunten teu sareng rencana kira kadar bala-bala 2 siki cenget jalujuran 2 siki tapi tempo buap salaki segede peureup lep isupna awakna sehat jag ternyata sehat awak jag awak ternyata hatena sehat lantaran nempo pamajikan anu nyehatkeun hatena sok aku ku bapak dipercaya bener Pak. Ayeuna bapak-bapak ka ibu kada renge cek hatena. Atuh deui mah barang dahar jeung daging aya teu ngecebrek wae. Usaha leutik barang lebok kaing daging sudah mah sero we. Moal asup ka beuteung kana beuteung daging teh mah dina ti korogah yang gurakeun untuk pamajikan. Watak saimbang idana dorta ilaiha saraka. Gelis lahir gelis batin. 2 ida amar taha atau akak di mana dititah wajib patuh kan. Istri soleh mah istri yang baik mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Maka mana bade kuleung tunuh nya wios bapak miwarang langsung atuh da ngagajreng tina ris bang maak bapana maak. Istri soleh lain merah ieu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Tah urang teu percaya ka dieu. Jigana ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Maka mana nya sare atuh yakin paling geus sesuai kana TV geus 9:30 ieu teh anggar listrik parema aing nu siang. Deuk sare kuat hohoa. Lain deuk nitah aya naon? Pang nyuhkeun ci kopi. Kieu ai geblek salek ka Belanda ngajajah. Belana aya kasepna coba maneh irung ge petot kitu. Eta teh lain ngaguguman ceuk urang kana cobrok. Jeung dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokot ku sorangan riweuh teuing. Deuk sare ongkoh geblus ka kamar, ongkoh sare tapi dadana hurung. Ngaraku Pak keur tiktokan. Bari YouTubean. Rajo nana gerhana. Ayo nanti dalam jualan gerhana, hari kasalaki nyakar wae. Daya ta meureun butuh seuri na wungkul sedih aing. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Nabi Muhammad wangsul ti masjid datang ka rompokna. Nyanak cai ku sorangan, nyanak teh ku sorangan, haleueut ke sorangan. Siti Khadijah keur wiridan ngagabruk Siti Khadijah ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang isim abdi. Nah, Siti Khadijah bet nyarita kitu, di balik perintah suami ada perintah Allah, di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan. Siti Khadijah lain ieu. Coba bapak engke lakukeun nyokot cai ku sorangan, nyok kopi ku sorangan, regot sorangan, eudek ibu nah benduk kacadunakeun. Nah benduk ka abdi nepi ka tiba teu percaya kalau ka halal liwat tah kitu ladang pengajian teh hideng bapak ngadon TBC dua tilu hafidhot ka malika wa nafsi sing bisa ngajaga diri keluarga kehormatan nalika salaki keur eueuh ulah wani barang bare duit ka batur oge lamun salaki teu ngijina bener terakhir tunuh sekarang kayak jam 8 si ieu menyebut jam 8 buka jam gente gua ibu ngabakong jenjin berapa menaman ngaret jam buka jam 10:30 coba ibu ada ke jam 8 gua ngimpi
Ibu istighfar heula. Nu terakhir mah judul pamungkas sebenarnya. Judul pamungkas yang HDK Indung, HDK Bapak. Rumah tangga segala rupa hayang alus, hayang bener, hayang maju hirup, hayang susah hirup. Tong leungit tina kunci doa Indung, doa Bapak. Kikian teh mahal. Dekron digigit 5 juta mah kudu. Cek udah mau terpal ge jadi. Eta porsi nu dicalikan ku Bapak 2.500 hiji. Mustami mengenah, diuk we teu mikir mayar. Otak ilmu barak coba nu hajat seurina teu pati bebas. Nah, loba duitnya tapi isuke geus loba bayareunna. Coba ieu barak katak. Balga ieu mah teu bayar, konsisten nu Kang Asep. Dangdut bayareun, porsi bayareun, hias bayareun, kasup ngadatangkeun anak gerhana ge. Alah ngempong. Ridoan kolot ridoan beak harta beak bana asal anak rutut rawut sauyunan kacai jadi salawi kadorat jadi salodak beak harta beak bana anak nempor rumah tangga repeh rapi kolot geus untung geus bunga bener gitu. Mata kabijaan ya bisa aya nutur bacukit rumah tanggana hargaan kolot mun bisa mempertahankan rumah tangga ulah gampang dikit-dikit janda anger geus jadi rana mah begerna gaji angkot penumpang. Hah? Ka Mamah Dedeh. Bagus gitu mah ulah ka abdi. Ka Mamah Dedeh. Soalnya aku tidak menerima curhat ibu. Karena aku juga pengen curhat sama ibu. Sawe deui ibu. Mau. Sing ade ka Indung, sing ade ka Bapak, Pak demi Allah ya. Ulah pernah wani-wani boga kalakuan anu goreng ucapan tekad jeung lampah anu batak nyurucurkeun cai panon Indung. Nah, cai panon ilmu murah kumaha bebeja ka Allah budak eta bakal terjadi kahandap teu akaran kalhur teu siruna hirup teu neut paeh teu hos. Kadang-kadang kembang terjadi pentil acan geus jadi pentil terjadi buah nah burung. Mata amal urang hayang diterima ku Allah gampang penta we ridho Indung Bapak sakinah mawadah terlalu leutik penta ridho Indung Bapak. Mata kuring mah nu dipenta doa ali sasana Indung Bapak sing ai mana cara ka mana cikana karek datang pangaosan deui ka mana ayeuna mana itu? Sirah lancar. Atuh poe enak opat. Atuh cenah mobil heureun. Nah, cinta mah make jeung heureun da barudak mah milu opatan ku babawaan cenah ayeuna mah. Ngaran-ngaran opat panggung berarti kayak karek tilu ieu. Berarti hiji ti dieu. Ibu lamun berandar di restoran nulis sate 20 tarang di dahar kabeh 10 di dahar bawa ka imah lapar Indung mikirin lapar anak otak abdi ge pahajat ibu aya punten nya moal tuang rek dibawa nah inget ka kolot lapar Indung mikiran lapar anak wajar lamun mikiran lapar kolot anas abdi barang dahar dia ngeunah serba enak kumaha kolot urang hayang barang dahar nu ngeunah buat hese rek dicana. Kamari cenah mana mau orang Inang di mana Tasik, Ari Boronong Majalaya, Ari Dodo Garut, Wajid Cilili, Ari Ganas Subang, tak Ari Ti Sirah Ranca, hah? Cireng, bener Cireng, cing kan dina dusek nempok, lamun eueuh berarti ibu ngebohong, oh Cireng. Anu sada acan. Bungkus. Ampura Bapak Hajat Ibu Hajat, lain nyiliran sakadar nginget. Nah, doraka anak kalau jadi Indung Bapak, hampura salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, sapanjang aya nyeri hate Indung Bapak ku bibir ku tingkah jeung pola. Mata ke Pak ibadah leutik tapi Allah mikarido lamun Indung Bapak mikarido ibadah kajeun ti hota tahajud unggal peuting duha unggal poe ka kolot tamelar mah teh liur mah teu ngarti. Di saat ibu tamelar ka kolot aya budak yatim nu sono ka kolot. Di saat ibu mengayang ka kolot aya budak yatim nu rindu kana sosok kolot. Mata mumpang-mumpung urang mah teu yatim kolot aya keneh sugemakeun ti ayeuna. Lain tanggal 22 diperingati hari ibu jepret foto jeung Indung sayang mana aing mah wadah tara mana mah elok ngaku
sayang mamah mufadah musikan kabarul ayo maka rumus rumah tangga kadek ka indung jeung ka bapak kolot mah geus pangalaman gede budak orang mau ukur nafsu ya bu sok ayeuna keur usia kieu mah alah isuk jatuh teh tajong ge salah kita langsung perhatian kamu sakit rujit kumaha cek pamajikanna iya ayo atuh ke puskesmas no cobi terus kolot kieu jatuh teh tajong kumaha jeung salaki eta batu eta cokor neul atuh esok cobaan jalan-jalan mau motor hutut beberek-bekan mogok bakal didorong kuduaan cur hujan ditanya majarkeun ieu indiaan kumaha geus kolot kieu motor butut eudeuh ke ibu didorong moal ngagajeng pangalan dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh sok ngaraku tah mata kamuflase wungkul keur ngarorang ieu tah asina ieu deui ini ke teman langit, deh ada teh manis? Enggak ada. Ada juga teh aja. Biarlah teh aja. Kenapa begitu? Kan manisnya ada di kamu. Dia sekolot dia cado kudu gitu lah. Isuk mengal panggil honey, bunny, sweetie, darling, babe. Atau tuh pamajikan. Dia sekolot dia teu butuh buka bebek. Lu penting mana sih kok gede? Mah kokod 2 juta nya kokod. Nya 2 juta nya lebih ngeunah daripada beb teh resiko pamajikan ngoseng kangkung beb kumaha pamajikan pret gelo bener ya paradul bungkul ini ke Bandung panggil jeung lampu merah geus harewosan deui di jalan kok ada lampu merah kenapa gitu aku pengennya lampu hijau emang kenapa karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Nah, ini mau ngebalas. Oh, ayah neng. Lumayan. Wawadulan jang ke orang. Iya, nu asli nu. Baheula. Budak baheula pamajikan tuh ulah boga beban. Ditanya, "Kamu udah makan belum?" Eta bebongok apa mena deunya ku babarieu. Ih, terima kasih ya kamu perhatian banget sama aku. Ditanya geus dahara acan nyebutkeun perhatian inung bemeti hokat ngayakun itu ngayakun ieu nah budak teh teu bercendau ini jual sawah pake kuliah geus kuliah beres nu digigireun saha dari inungna kabogohna jepret foto terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol yey nah tina cinta jadi boloon kamana jasa inung jasa bapak iya kabogoh bu teu gablek jasa-jasa naon-naon arek bisa butuh percaya, sok kurang tanya ya. Nu ngabeya neng saha? Nu mere saragam, nu mere sapatu, nu nebus ijazah. Nari ujang nanaonan atuh. Bener teu, Pak? Bukti nyata jasa inung moal bisa eleh ku jasa nu ngaran salaki. Mata keukeuh neng, nu ngaran ka inung kudu hormati lawat. Ka salaki ge sarua. Tah ujang buka surga di inung bapana, neng buka surga di salakina. Usan balik. Oh iya ibu-ibu aduh ngagaremol budak. Tinggal bapak-bapak kok juga bujangan kieu. Kumaha Pak eta tuh? Aya hiji tah. Eta ieu suami teladan ieu tah. Istri akang nu mana? Aduh meniraos. Ada ya, abdi 1 juta kudu kitu milu riweuh. Nah, ada akang nu usul hayang boga budak teh. Da budak mah asal ti ibu kan. Usul dah ben. Kon antep, Bu, anu teh diasuh. Ngarasakeun sakeuna jadi awewe teh. Ya, Bu. Pen ieu aduh juga bujangan kieu. Malah budak nyampeurkeun ka itu maneh. Ya, Pak. Mata eueuh deui Pak nu ngarti nu surti kana perasaan anak eueuh deui iwati indung budak ngagoler wae jam 12 peuting indung mah hariwang kletrek pantone buka ge diuk gigireun kletuk ditanya nyai
Sok bebeja ka magara balaka aya naon geus tapi kata bisa peureum-peureum acan beletuk geuning bebeja geuning beletuk geuning budak teh bebeja mama saprak abdi penak jeung nana gerhana abdi katarik abdi katarik ka pati-pati ka Bedang Asmaragama lamun ceuk orang Korea abdi teh keur sarame mun ceuk urang Sunda keur nonton kadeun nu nakanya mun ceuk urang Indonesia abdi teh keur jatuh cinta ka saha ari maneh ka nana gerhana kumaha ceuk indungna langsung ngayakeun tindakan geus nyai jauh-jauh hate aya nomor teleponna urang telepon ku mama lamun eta dongeng nyata Pak geus alus ngan hanya karena dongeng bener Inu ngarasakeun budak batur meuli motor budak urang lempang sakolana nyeri hate tuh budak batur jajan budak ibu henteu nyeri hate tuh pang nyerina di antara ibu lain naon lain ngalahirkeunana tapi nyerina ibu mah adalah nalika budak hayang jajan ibu teu boga duit didinya nyerina ibu beres mata ngamuk ka salaki teh kudu ngarti atuh lain pamajikan baeud teh baeud wae bagong bapak mah ketika pemajikan disebut bagong untung pemajikanna nya nafsu tapi pinter aduh aing disebut bagong berarti siapa penting teh aing hees jeung jaluna tung anak jenna oh mama bagong bapak bagong ali abdi tunjuk kuduan anak begung merjang sesegrok sararea geus kacau nggak usah ayo ulang balik ribuh kalah ayo budak yatim tadi dia ya ka dia seberapa orang ngomong dah yang ngomong tugas bukan salah ki mana dek nu yatim mana oh ya gara-gara duit sini udah hitung hiji 2 3 4 5 6 7 8 tuh boleh tuh naik kan mau naon Abi yatim nariman ini yatim mau ditambah lagi budak yatim sin denger atuh ke kuping tadi budak yatim sanes ini yatim masih nurut mana ayatnya rumas 800 sayang sejuta teh 100 deui. Hah? 300 ewangnya. Tak itu ngomong aja jegan. Sile. Sekolah teh di mana? Sajut. Atuh Pak janten bingung ngabagiana. 300 800 30 bisa kena 10 lain kurang bon 400 sejuta 200 100 deui ya 100 deui aduh ieu keur budak tah geuning alhamdulillah atuh janten innalillahi bodor wae ya baik ya 100 ya alah ampun begitu tadi beres ya 1 2 3 4 5 6 7 8 salah tes sebut tes ngarah babagiana teh kelas berapa
sekolah. Kunaon teh sekolah? Mah itu tuh di belah wetan. Lumina. Naon maksudna? Urang nanya sekolah henteu, itu mah di belah wetan. Kumaha jawaban itu? Ibu mending sare sekolah ini. Dedek kunaon teh sekolah? Sekolah teh? Henteu. Kunaon teh sekolah? Mama aya. Bapak aya nu mana bapak? Aya enak sareng saha? Sareng si mak. Dedek mun di pesian Cece kamu naon? 1 2 3. Kamu naon? Baik, cuma kayak mikir dusun. Kemudian di Cece di pasien kamu naon? Cece jajan. Kamu naon lagi? Kak makeun. Oh, berarti dedek nyaah Kak mak. Jadi nu terus daya teh saha? Mama doakeun nya. Dedek sing soleh, sing hade. Doakeun si mama. Nih, buat kamu. Alhamdulillah. Kadia. Awas dong dibalikin air kuota. Komo dipakai lah aja YouTube nana gerhana entong bentar. Kernawan Cece. Keur si mama mana si mama mana? Oh, daya. Ayo nutus daya sa. Bapak, si mama usia berapa tahun? Terang, sekolah teh di SMP, nunggu biayaan sa. Si mama mau di mana? Dagang apa? Dagang gorengan. Ya, alhamdulillah ya. Ya kasih mama. Benar ya. Sayang kasih mama. Bantuan. Ya. Can nikah deui sih mama. Ada alamat. Suruh uduan. Ya wajar atuh nanya meni. Jadi si mama can nikah. Andai kata si mama rek nikah diizinan teh. Biasana budak mah hoream lamun kolot nikah deui asli ibu. Mun si mama nikah deui diizinan teh. Ya, itu. Nah, ada bapak tere eno balagur, mau matak di kulub betul. Jadi itu diizinan. Yo, buat kamu. Dek, sekolah kelas berapa? Pak, ada lelaki, ada lelaki sok make mic lelaki. Make mic kayak didinya deh. Gak pikir serius di luar. Sok diajak. Dek kelas berapa sekolah? Kelas 4 SD. Di SD mana? Oh, di SD. Guru nusa. Bu Imas. Kepala sekolah nusa. Terang, pembayar lah coba bohong. Penting guru, makanya sing mau sing kepala sekolah gitu. Terus kata seragam. Atau sepatu, buku. Ayeuna deui dibiayaan usaha. Ku si mama dan mau naon? Di mana ngasuhna? Di bumi ngasuh saha? Budak batur. La ilaha illallah. Ari bapak jeung ibu kaharti teh kuring metode ceramah kuring. Jadi kuring teh kan nyanyi bisa bayar gitu ya. Anu suudon minta hampura ka urang. Bisa tadi anu suudon da kuring malain keur urang duit geus loba. Tapi sih kuring sadar di tengah-tengah urang pasti aya budak yatim. Anu leuwih butuh batan ibu, leuwih butuh batan kuring. Bener teh. Eta ieu buktina coba lamun kuring teu nyieun metode kieu can tangtu menang duit. Ya. Bener kan ieu mah menang duit dikeun aya rezeki barudak. Otak tong suudon. Dek, mun di besian Cece kamu naon? Hiji. Kamu si mama? Bagus. Sekolah dituluykeun mah. Bae ditanya tapi ulah curi. Oream. Dek, bae ditanya tapi ulah curi. Oream ya. Orang dia akan dijadikan batu mah. Iya gak bisa, terus sini. Nih, buat kamu. Salam. Oh beak nih. Nuhun moal itu. Nuhun, nggak susah, sing sehat.
Ya kan cas teh ngarah akrab ibu. Ayo suntangan mah da tibaretok atuh. Syukur ya sing sarehat. Salam ka si mama. Salam ka si mama. Salam ka mamahnya. Canak eta artos terserah. Ulah kana Depok. Bahaya. Ya Bu, desain kuring sakit nu kabeh hatur. Bobo sapanon jarang sapakan mugi agung cukup lumpur jumari sampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura nu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria labana kasalamatan lawang makabagjaan kembang sinetik sedabaran sari tutup lawang sigo taka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.